Masya Allah, jelema naik mobil mewah, bangun teh bangun kejem teh, santri mah naik angkot seserian, dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui, hahaha kempes basi seserian keneh, haju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh, mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos. Ye di dunia kena ingin jadi sorga santri mah. Ya, siapa tuh pernah jadi santri bego? Tanyakan ke santri, di mana baiknya nama? Di kamar, sarak-sarak langsung ke majelis, ayah asek, itu nyaho mayarnya nama tuh. Ke masjid, ayah kipas, udah, nasgo, langsung, begilian mayar ke hutan. Langsung kacayu mandi itu ya Masya Allah sholat maca sholawat itu lain sorga sih nama yeay lawan hayang nyaho hati sorgawi santri nya nama ayah awewe di dada doang diterima dek hente nya nama jalain hati nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang tejun hati ketika dayakan awewe na emang mamang boga kok hente mah Allah deh lalu bomong sianya hati santri logos gitu ketika didesak banyak nama lalagaan doang ya tamah variasi hirup doang seni hirup ya nama pikiran anak selalu ke Allah dan ke kangjeng Nabi baik mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin berjamaah ceri santri mana meren lihat budaya jauh indah nah hirup ya santri beneran mun wali lagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak nu ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung mah hiuk sorangan ngisikan sorangan bae ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kadinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh haju aya dah sia masak pesta nang di mana nyaho nu ditutu deh bisa make aturan itu mah biasa aing atuh barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kuari teu nyahoan jadi santri teu nyahoan moal nyaho indah nah gitu maksudnya ai Gus Dur makan santri nyahoan nya nama nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman maksudnya keindahan jadi santri nyana mah tuh deka masjid ben cokot be baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing sacokot-cokotnya aja poek geus bae sugan marah sugan naon Masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon deui nya jalain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah acuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan-urusan sugan bae jadi anu sugan bae santri ieu mah itu buka pikiran saya yang jadi naon itu ulah pikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai itu kumaha Allah bae sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing mah sugan jadi mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah aing mah hayang ge masantren ibadah Masya Allah lempeng jasa teh budak mungkin aku masih lamun diwiji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikir ana naon keluar di dunia mantak ke mondok sia tolol deh bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing
aing mah jadi wali sih maka karakos gitu lah. Pokoknya wal kaharti dunia santri. Mantok loba nu nanya ka kula soal-soal Indonesia dek mondok kan teh sih. Henteu mah ulah ngobrol jeung aing. Ditu kecuali dek mondok arak wae ngibejaan. Mal ngarti sih dunia santri mah kajen buku mah hese. Santri mah buka bingung. Buka bingung. Saya geus umur sabaraha ge? Aing 29. Terus encan hayang kawin. Ya tuh encan aya takdir ti Allah. Atuh aing banget eta takdir mah babari kabeh ge geus ditulis di Lauhil Mahfuz. Aing datang ka Kobong mah ngalamun nya ye. Masya Allah kan.